Oke, khususna ke Bapak RT sekaligus sebagai sohibul hajat Bapak RT Abidin Kumis Gede anu kusim geuning dipihormat urang doakeun mudah-mudahan ieu pamimpin urang sadaya dina ngemban amanah masyarakat hakikat amanah ti Allah sing diringi taufik beserta hidayah bisa membawa daerah menuju baldatun thayyibatun warabun ghafur iman aman uman amin tata tentrem perkara harjo ing madya mangun karso ing karso sung tulodo amin ya Allah ya rabbal alamin. Sadayana jamaah ibu-ibu bapak-bapak hadirin hadirat dari tata satu persatu namina bil khusus anu janten sohibul hajah anu ngajadikeun sababiah kampalna urang hadirna urang berjamaahna urang dina wengi ayeuna yaitu Bapak RT Abidin beserta Ibu Abidin anu kusim geuning dipihormat urang doakeun mudah-mudahan ieu hajatna walimana sing barokah amin ya Allah ya rabbal putrana anu parantos dicepitan mudah-mudahan jadi putra putri anu soleh jeung solehah rumah tanggana sing sakinah mawadah warahmah amin gitu ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anakna sing sarolehah ulah boga anak nu haram jadah tauman kalapa tauman gabah sok ngamuk ka indung bapana hayang beli motor jeung HP mewah tepira ku hayang dalam film uah-uah doang majeng abah malam Jumat naudzubillahi min dalik. Ibu bapak hadirin hadirat tepantas tepariga pami kempelna urang berjamaahna urang di haflah nu barokah temuji syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala salawat teriring salam mudah-mudahan dicurahkan dilimpahkan atas junjungan urang sadaya Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah wa hadakumullah. Alhamdulillah dina wengi ayeuna khususna simkuring tiasa silaturahmi beserta para alimil ulama para kesepuhan para warga masyarakat kampung Kedu Jajar dan sekitarnya urang adoa ke Allah mudah-mudahan kempelna urang bukan cuma sebatas kempel di alam dunia semata mudah-mudahan di alam akhirat pun urang dihijikeun deui jeung guru urang di surgana Allah amin ya Allah ya rabbal ieu nu hajat Bapak RT dengekeun kula pang apong-apongan eta jelema jadi RT dengekeun lah jangan nangis ngomong biasakan menyimak segala sesuatu sampai habis biar gagal paham. Hiji pang apong-apongan jadi RT kunaon sababna gaji lemet pamedo gede mantap orang doakeun mudah-mudahan sebadana pemilu 2024 gaji RT ditaekeun amin ya Allah ya rabbal kuari cenah kobar mapan ihtimal kana bener ihtimal kana salah gajina 250.000 sebulan eta dibayarna 3 bulan sekali mantak ngelel ewe gajihna sakitu kah tak RT mah lamun teu ikhlas karena Allah beh eureun jadi RT biasana sok rada polongo mah kunaon sababna teu ngarkalongeun panyatekan ben RT mah kah gaji pangletikan gawe pangcapean itulah RT geus lamun teu ikhlas bahaya tapi lamun ikhlas RT albalan kiai ai menung jawab lagi demi Allah kadang sumpah aya dengekeun hiji pang apong-apongan kadua pang daekan kiai nyolatkeun di pae teu dibere salat hadiah gandeng eng beuti-beutek nyolatkeun hadiah bener tak hayang ngaku dararia aing ge Surabaya tadi beres salat hadiah molek nyolatkeun bah moal teh hayang aing diberi duit hantok bener nyolatkeun inung bapak dulur lain barea lain teu bisa eta ikhlas kah tapi RT boh tong ikhlas-ikhlasan gaji sakitu maka dimangkeun jeung pagawean atuh teu sananaon eueuh lamun teu ikhlas eta anak tetangga para reuneuh bapak anu digusur RT
cik RT itu mantuan nyolok letik-letik kacang. Benar? Warung tetangga kabobolan udah Gus RT tengah dahar kerupuk kacang tuh. Ya, mending di lamun RT na doang iya ya gagak. Tapi kadang-kadang eta RT pan ngomong kita becus. RT teh bisa ngomong. Kau mau bari jeung anyar kena, ieu nyekel mi kula ingat tambang dah. Kanu telok mah. Mai dadar ya. Raga gede kan ya me. Kita ngumumkeun paeh RT, can biasa ngomong. Ngan RT mah panungtungan ieu pan. Umumkeun dari kamu sholat ka masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil tatangga urang geus paeh. Ku telok ka. Anu paeh alhamdulillah dong nu atoh teh RT. Munguna mah innalillahi ngan teu bisa hebat. Alhamdulillahirabbil tatangga urang geus paeh. Paehna kakara kaderin, paehna kakara. Cik ngadengekeun ai paeh sok barakali kitu teh. Horeng munguna mah maotna nembe pisan. Maotna nembe pisan. Mas Dak RT mah singkatan Rio Tepuguh. Rupiah tepati. Eta RT mata sing ikhlas karena Allah kam min amalin yatasawwar bi surati amali dunya summa yasiru bi sunniat min amalil akhirah loba ngabadeg gamli taksir sek pagawean anu kesingna pagawean dunia tapi karena bagus niatna bagus hatena bisa berubah 100% jadi pagawean akhirat dina wajah sabah ngahasilkeun ganjaran alhamdulillah. Sawangsulna mapu mukhlafahna wa kam min amalin yatasawwar bi surati amalil akhirat sumaya dunya bisu'i niat loba pagawean bagus kesing nama ibadah doang nu ngaji doang anu ibadah berhubung goreng hate yasiru min amali dunia jadi pagawean dunia dina pada tengah hasilkeun kana ganjaran eta doang didinya sakitu-kituna naudzubillahi min dalik mantak pede bete jadi RTG insyaallah alabadan kiai asal bagus niat. Hadirin hadirat rahimakumullah wa hadakumullah. Sudah tepat kita duduk malam ini di tempat yang seperti ini. Dengarkan ya. Batur mah hayang diuk kuari gararati bah. Batur mah hayang diuk meuli masang-masang baliho. Kok hayang diuk? Bener tuh Pak. Sudah kita masang baliho ini anak buah. Sa mobil losbak ka unggal kecamatan pan. Minimal 5 kecamatan 4 kecamatan dipasang baliho. Ngun untungna urang kuari tipe ting teu ngompot loba gamar. Eta ku saking naon ku saking hayang duduk. Batur mah can bisa duduk. Can bisa duduk. Mantap kamari bah aya calon dewan kasurupan. Jurig sakuburan nu nyurupna. Beucik dukun lain lawanan kuna ieu mah. Loba teuing. Barang dipariksa horeng eta kindang eta kumanehna masang spanduk banner di kuburan umum bari ngarana mari kita bangkit bersama itu sakadae ngomong kabeh huda diajak ya ku si eta mari kita bangkit bersama ini dia Cikobong kumaing bae dan penting jadi duit dia gabah mun di kuburan lah gitu tulisannya jeung dia mahalaeun mari kita bangkit bersama ngan urang doakeun lah mudah-mudahan dorong sing jadi sing duduk amin ulah mere papa kong jajannya lamun aya calon nu deket ulah nyolok nu jauh dan kula disogok entah sabab ar-rosi wal murtasi pinar nu nyogok jeung nu disogok memang teu doraka henteu ngeun asup ka neraka gitu doang bahasana pan pinarnya bah bener tak nu nyogok jeung nu disogok pinar teu ngomong-ngomong dosa henteu dosa mah dah ngeun asup kana neraka
Jadi kuari mah urang ye anti sobok nampi sedekah gitu bae. Anti sobok nampi sedekah. Ai sedekah mah tarima bae ulah sok sosohor. Ulah sok nyolok kanu jauh, nyolok mah kanu deket. Kunaon sababna? Saya punya alasan. Lamun nyolok kanu jauh moal karasa. Dengekan. Ulang-ulang teh parugo danaria. Mun nyolok kanu jauh moal karasa. Mun nyolok kanu deket mah aya karasana. Kunaon nyolok kanu jauh moal karasa? Aku meuti ku karasa nyampe ge henteu nyolok kanu jauh. Nah nu karasa. Nyolok mah kanu deket. Karasa. Kula mah nyolok paling ka pamajikan udah kan. Kalau pamajikan mah teh kula mah jauh. Eta maksud kula mah. Bener tak bah? Ngan inti nama orang ke KBG calon bah, calon DPR, Dewan Pengisi Raudatun min Riyadil Jannah, insya Allah. Benar. Jadi orang duduk di tempat, duduk di pengajian, orang teker mencalonkan diri demi satu kursi di surganya Allah. Alhamdulillah. Etak nu disungkur. Jeung pas dia duduk di nukia pas dia. Kunang pasna jeung nu kararieu. Diuk mah kudu jeung nu kararieu mah. Ieu jeung nu kararieu lah. Jeung nu kararieu diuk. Pas diuk jeung nu kararieu. Ketika hidup di alam dunia sok diuk jeung nu kararieu, insyaallah moal kararitu. Ai musarilah nama eta mah pikiran lu kabeh. Mun kararieu moal kararitu. Wa in takun fi qaumin fasahib khiyarahum wala tusahibil arda patarda ma'arodi. Mun cicing di hiji tempat deketan jalma nu hebat ulah deket jeung nu kumat bisi dia menang laknat. Sanu hebat dino kararieu. Habibullah, para kekasih Allah. Sapolongo polongona kiai moal nempel ka polongona kakak. Walau kana pasikon dina gayahna. Sanajan eta kiai rada polongo ulah dihina kiai polongo oge. Polongo ge batur mah kiai. Sapolongo polongana kiai moal nempel ka polongana salaki teteh. Kiai mah marhaba ieu mah betuseun salaki teteh mah cacalangapan teu puguh. Cik kiai wahbi jahu wasbili sicik salaki teteh mah we di kepung hansip. Ya, jeung nu kieu. Lamun urang hirup di alam dunia sok deket jeung alim ulama, jeung para kekasih Allah, insyaallah hirup urang barok. Eta ye mah di siaran. Barokah. Mana cirina? Don bila tamsila misal katam silidul kawaid. Jangan cuma ngomong kosong. Mari kita buktikan. Mana buktinya di tempat kuari barokah, Pak RT? Dalekeun dah ku darariak piring. Piring tah harapan darariak dah. Aya nya. Harapan kiai aya piring tak? Oh kumaha ada ya? Ngaco. Harapan karumaneh aya piring, harapan kiai aya. Di mana letak perbedaan antara piring harapan kiai dan piring harapan masyarakat biasa? Lihat isinya. Nu harapan masyarakat mah geus karosok. Celong bahkan anu ledis. Tapi harapan kiai para rinuh bah eta ciri barokah. Ciri barokah. Kunaon sababna? Hiji ilmu mawa teu lapar kanu boga ilmu. Ilmu mawa teu lapar kanu boga ilmu. Eta kiai kajen ditawar-tawar ke kun 1000 hajat. Lain teu ngahargaan, lain teu karunya, tapi teu hayang teu ngabakkeun. Sehingga anak pamajikannya keketepaan menang berkat telok daikeun Noel. Takula muludan atau rajaban. Eta pamajikan jeung anak telok daikeun moro.
teu hayangeun kabawa teu lapar eta tapi dibikin kurang kanak tatangga mending ngareos-reos ka eta hiji tah engke lo gara bae dah can angos paling nggak jadi nu RT ciri barokah tah pino bener kieu nu kakak mah karosong geus ledis eta ge sarua piring hareupeun kakak kosong nandakeun eta teh barokah. Kenapa? Urang berarti ngerti, urang berarti nyaho. Ulah loba-loba eta barang dahar 2 huap be. Deket kiai tapi nanya. Bener teh bah? Bareng jeung kiai. Man akala pan bahasana. Pan eta bahasana di dituna lain wau atok limut lakil jami bah. Tapi auli takir wal ibah. Salah satu nama aja teh. Komo kabeh mah. Hiji lempang bareng. Masak. Au akala. Atawa barang dahar jeung kiai. Lukmaten 2 huap. 2 huap Kak. Au sami'a minhu kalimaten. Atawa ngadenge ti eta ulama 2 kalimah. Balesananya sama. Ngahiji. Bakal diberi ku Allah jannaten 2 surga. Eta 2 huap 2 surga Kak. 2 huap 2 surga. Komo nu piringna lembis. Tadi pentas parasmanan dah. Pan keciri piring kiai mah leutik eusina. Nu masyarakat mah pinu. Tapi beak bener kabeh. Eta barokah sabab 2 huap bae 2 surga, sasurgana 2 kali lipetan dunia, 2 surga berarti 4 kali lipetan dunia. Bayangkeun eta 2 huap. Kakak seberapa ratus huap. Eta berarti ciri barokah. Alhamdulillah. Jeung deui ngadoakeun dinu tatangga mah dengikeun kula yeuh. Ulah sampekeun urang embung-embungan. Ya, ulah gegengsian. Dionan ku tatangga datang. Kanu kawinan, kanu sunatan ngadoakeun tatangga di samping ganjaran akhirat insyaallah di dunia lagi bakal karasa. Yakin be. Bisi teu percaya contoh urang penting ieu. Urang penting ieu ngadoakeun anak bapak RT nu disunatan, bener tak? Urang didoakeun pan mudah-mudahan enggal damang tina lukana. Sing sehat jasmani, sehat rohani, panjang umurna. Cik urang kuari ya. Panjang umurna, lalaki boga jodoh, kawin, ngariung deui teh urang. Ngariung deui. Jadi doakeun kurang panjang umurnya. Aju keur kawin didoakeun deui teh ku urang. Doakeun nya bahijinya. Urang doakeun mudah-mudahan panjang jodona, jembar rizkina, sakinah mawadah rumah tanggana, pan berhubung sakinah bager, reuneuh nujuh bulan ngariung deui teh. Ngariung deui. Bener tak? Keur 7 bulan ngadoa deui bener tak? Urang doakeun mudah-mudahan salamet nu ngandungna, salamet nu dikandungna, ngajuru borokosot perehan, cukuran ngariung deui teh. Ngariung deui. Kercukuran ngadoa deui mudah-mudahan ieu murang kali dipanjangkeun umurna ku Allah Subhanahu wa taala amin. Lalaki sunatan deui ngariung deui teh. Ngariung deui. Incu Pak RT. Geus kitu Pak, geus disunatan doakeun deui ku urang panjang umurna, panjang jodohna kawin, reuneuh deui, kawin deui ngariung deui teh. Reuneuh ngariung deui teh. Boga anak perehan ngariung deui teh. Terus ngariung turun urang eta. Di dunia lagi karasa alhamdulillah. Mantak nalika tatangga menang kanikmatan teh urang teh ulah sok susah. Ketika tatangga menang kabungahan urang ulah sok susah. Tatangga menang kabungahan urang ilo bunga. Ulah eta tatangga meuli dispenser ku maneh nu panas tiris. Tatangga meuli kulkas ku maneh nirisan. Tatangga nyieun sumur satelit sumut ku maneh nu nyembur. Tatangga meuli sepiring bet kumaneh nu amplud-ampludan. Tatangga meuli motor sumut kumaneh nu ngegas. Di mana teh? Timur. Pana tangga gas garana. Ka mana? Ka hareup. Bantu buat motor rumasa. Kunaon eta Kak? Hatena nu goreng. Hatena goreng. Oh. Gitunya
Jam sabaraha ya? Aku nanyakeun jam doang aing andri aduh. Masya Allah, alhamdulillah, indahnya jadi ahli sunnah wal jamaah, betul, betul. Guys, ulang masa kuma polongan akhiru tetap ngaku ahli sunnah wal jamaah, sebuah kukejo ahli sunnah wal jamaah. Insya Allah. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah wa hadakumullah. Makna penting ieu bah sunatan. Kudu akur jeung muqtadal makom jeung muqtadal hal teh ngomong ngacak ka mana eta mah tadi pembukaan bae. Atuh patok kawawajangan besok muntir heula teh nyepu. Muntir heula. Satalanya. Timing yang pas itu kapan? Jadi timingnya dulu. Kenapa Ronaldo dan Messi disebut mega bintang? Karena apa? Karena mereka di samping punya skill juga punya IQ yang di atas rata-rata. Dia tahu timing yang tepat kapan nendang bola. Secara orang kado jajar sasepak-sepak nah. Tak be akan teng batu robe. Muntir heula bae tadi mah. Ya kuari geus muntir kula pokoknya muntir. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah wa hadakumullah. Sudah sunatullah. Moal aya jelema lamun cenah normal teu karunya ka anak, bener teu? Karunya ka anak. Buruk-buruk papang jati namanya. Ka anak mah karunya bae. Baheula zaman ngahuma mah. Emak balik di huma mangih tak cecenet buah cecenet nu asak di kantongan kula deuk nanya jang salah kita jang anak. Jangan salah diberi cecenet nu eta. Gayang, nah cecenet gede kami mah. Eta ciri karunya kanu jadi bapak nak balik nyadap di kontrak mangih tangkal parasi psikologi eta sayang orang tanah diguar buku main nama disiar buah parasi nu asak di kantongan jang pamajikan dan jang anak jelas jang anak sagala jang loba kolot tuh jadi mau loba kolot tuh jadi buhaya gara-gara nu jadi anak dan bila tamsil usah orang buktikan mana kolot jadi mau jembuin buaya bahkan anu jadi bom bongkong gara-gara anak dengekan orang kata jajan anak orang tipeting tidak krepeh tebenang kusiu di campean tidak krepeh cik pamajikan orang kasaraki nanti ka orang ya kak gerak kumaha ya kumaha cara negara ya jadi tidak krepeh banyak tengah puting mah gerak keluar kamar kumane tajumina naik korawatan bilik mamaungan keluar pada lamun lain demi anak tengah puting kita keluar hengke heula kak keluar korawatan beta yang bilik korowok polowok cik pamajikan di jero ka anak gandeng meng ceng repeh aya maung di luar aya maung eta urang diduduh maung ku pamajikan marah henteu marah tak henteu lamun lain demi anak aing diduduh maung ku pamajikan kerekam sekalian ku ngaing tapi demi anak urang teu marah ka diduduh maung eta berarti kolot jadi maung gara-gara bener gak? Geus mamaungan tade krepeh kene bae anak ngaharewas pamajikan kenal yang bilik kak ganti judul kak nyinaon bobongkong tuh geus jadi maung teu jadi bobongkong saneunkeun bobongkong mah pan leumbang na ajlot-ajlotan cenah ge nya jadi tunggu kalian nih suku eta dipocong laju nyawarana pan momonon mak kieu cenah ge Pak cepeu cenah ge kula ge ya can orang ngadeng ya gitu cepeu bobongkong bawah ya eta mah nyingsian anu ngompon saria laju na tatalanya eta salakina nuk ajlot-ajlotan bobongkong-bobongkongan tatalanya kaburi mah jelet cepeu cenah di luar jelet cepeu nuk ngajlot ka tilu kalian poho gigir kamar aya panciringan jelot sorot gambleng cepeu ja aya taikol-taikol mer asup kana irung cik pamajikan di jero gandeng neng bobongkong TBC
nyari duduh bobongkong, nyari duduh TBC demi anak, marah tak? Entah tak? Itulah kasih sayang orang tua sepanjang zaman, kasih sayang anak sepanjang jalan, sepanjang galah. Masya Allah sampai jadi bobongkong itu. Eta bapak urang. Anak muriang, kolot ke muriang, bener tak mak? Lamun anak urang muriang, inungna muriang tak? Muriang, kula boga anak kuali umur 6 tahun lebih. Eta mun muriang, pamajikan kula ke muriang tak? Inu muriang, cerik, lalaki tercerik bukan tidak berarti terkaruniaan ke anak. Ngen lalaki mah setelan bandel. Doang mesin Honda. Ai hate nama sebenarnya mah mellow. Hate mah Hello Kitty. Sarua bae. Ngen pan itu tah kenikmatan ti Allah. Coba lamun pamajikan cerik anak muriang, urang cerik. Pan eta nu muriang kudu bawa ka dokternya. Amun urang cerik kumaha motorna. Keadilan Allah mah sampai kepala badinya mah pikiran ulang ngarang eta otak. Coba lamun pamajikan cerik urang cerik kumaha motorna. Jambaran nu cerik moal ka daerah jalan. Cerik ieu. Nu kadua pan cerik mah nyawara kieu. Eta leungeun urang nyekel gas pan kikian nya. Atuh amplud-ampludan. Karunya KBG ke anak, bener. Salaki karunya anak, nah pamajikan karunya anak muriang, kolot nage muriang. Masya Allah mantap dah, ulah sok nyarikeun kana jadi kolot. Kayak karasa pada semoga anak mah. Can boga anak mah dari can percaya kayak geus boga anak neuleuh pamajikan ngajuru dari ya percaya engke. Mun urang dor kakak inung teh gede dosa. Kula nanya ka mah kula, mananya keur nyajurkeun abi nyeri banget dia hejo. Gagal bah. Masya Allah mah eta karunya. Karunya kabehan ge ono teu karunya. Urang boga orok leutik disebut orok beureum, bener teu mak? Karak jilet moal disebut orok hejo. Orok beureum. Pas disusuan tengah penting kurang pret mati lampu bahagia. Eta indungna panik teu anak kapoekan. Wah. Salaki keur hees gigireun didupak bae kanyutna. Meniburi albu celik batur seueur. Eta kieu teh molor bae udang anak urang kapoekan. Sini ngapun ke si Aceng pae anak urang. Bapana bari jeung dulungu. Lumpat ka tengah imah. Salagada kursi di tengah teu dirasa. Nu penting aing menang gas jeung lilin wae mah center. Pikeun nyangan jadi anak. Di tengah imah teu meunang lumpat ka dapur. Kulkas di tengah sampaikeun barang na diasup kana freezer. Ente jadi es krim. Teu dirasa ka. Nu penting menang lampu. Ya, awas. Ibarat karena. Ibarat. Nah, begitu eta si bapana cek kana korek gas, cek kana lilin, wae mah cek kana senter di hurungan gigir anak. Brai, anak kahurungan. Hate kolot brai longgar. Ngeunaheun, kunaon sababna? Anak geus kaca aman. Ini pelajaran buat kita. Kenapa? Karena memang hidup dalam kegelapan itu tidak enak hadirin. Hirup popoekan eta hirup poek mangap. Jangan biarkan anak kita dalam kegelapan. Ulah biarkan anak urang teh kapoekan. Naon anu nyangan al ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya. Ulah sampaikan anak urang teu boga ilmu, hirup di alam dunia komo zaman akhir. Cilak. Oi. Halo. Kalagor. Alhamdulillah. Poek mama garara. Coek magararati. Kaum marbot tipoting keur ngeunahkeun lak ampli ruksa. Pret karem lampu kaumna ngompot jaya pasaran di pangimaman. Ngejak eta kaum tihang guru. Tihang masjid segede beuteung kebo ditembrang. Huntuna ge meuni uru. Kula neuk nanya eta kaum nembrang tihang ku wanita ku poek. Ku poeka. Mun kadeuleu mah teu wani nembrang tihang boro-boro. Meni huntu uruk. Ya, ieu gambaran.
bulan Ramadan pamajikanna keur ngangetkeun kejo jang sahur jam 3 peuting salakina di tengah imang ede pengdon tipis eta meuli maca Quran prat para melampau pamajikan ngompon lompat ke tengah imang kandek salaki ka tajong mun ieu bural bun cerik kula neuk nanya eta pamajikan nembrad kanyut salaki ku wanita ku poek artinya apa? Jangan dulu salahkan generasi muda ulah dalam nyalahkan anak-anak urang lamun anak urang melanggar aturan negara melanggar aturan agama maksiat akibat urang nak can mere cahaya bertanya dulu pada diri kita sendiri geus mere cahaya teh can kanu jadi anak supaya hirup anak ulah sagara ditengar mun caang mah teh ngartikeun moal wani eta minum-minuman moal wani pelanggaran pergaulan bebas aya Allah sanu wani ka Allah itu akibat poek hate yo Pak RT caangan anak urang caangan ih Pak KBG karunya kanu jadi anak berkorban demi anak masya Allah eta susu pamajikan pan karasa kurangnya benar tak memeh nanan ke susu naheulanya benar tak ngaku darah ya susu tapi di kenyotan ku anak mah jojong bae nungguan bae kebal bae anak teh gara-eureun bae ceng anggosan cenah bapa deui ciko mah jeung orang geus satung ke heula katungguan giliran jeung anak teu kawawae mah geus lajuna mah dibukakeun bae kutang ku pamajikan brak hop burung gerak parasmanan jeung anak parasmanan tapi jajang susu pamajikan orang tadi kenyot ku tatangga dirancang be ku tatangga marah moal tapi ku anak jojong bae karunya kayaknya apa mantap lamun karunya kan jadi anak awas nu hade ngeun ulah geurang ngomongkeun anak tadi kan sabab anak mah diibaratkeun lamun dina hadis Nabi al bait madrasatul ula bahwa rumah tangga kita adalah madrasah tempat belajar pertama pikeun jadi anak-anak urang berarti urang teh sebagai indung bapak adalah guru anak adalah murid ulah ngomong-ngomong murid cerdas ari guruna polongo mah dengar kedak mata Imam Ghazali alimu auladakum qomsatan wa isrina min wiladatihim geura pagan dari anak dari dia 25 tahun qobla wiladatihim sampai dilahirkan meme boga anak 25 tahun jadi pagan panggaga omongan ulama mah odokeun urang artinya naon tarbiyah itu memang ada qoblal wiladah aya indal wiladah aya badal wiladah itu qoblal wiladah ngaranna sampai boga anak jadi siap urang teh alak urang enakeun benerkeun urang teh guru bakal boga murid al bait madrasatul ula ma fil aba fil abna apa yang dilakukan kali indung bapak bakal ditiru kudu jadi anak guru ya teu kudu pinter dina agama kak guru mah nu penting ulah polongo jeung teuing bodoh ge enak bae jadi guru mah asal ulah polongo nah beda kitu bodoh jeung polongo beda ngisingna ge beda nu bodoh jeung polongo dengar dah ai ngisingna mah pada keluar nu bodoh ngising di kebon batur eta ngising di kebon batur bah enak tak teu enak jelema bodoh ya ngan anu bodoh mangising di kebon batur na dina beuti cau ari nu polongo mangising di kebon batur na di saung dina hauna deui ieu nu polongo ya anu bodoh mah paling nyebabkeun nu boga kebon nalika neuk ngalacau ninjak tai tapi nu polongo nyebabkeun batur ngadahar tai atuh heueuh pan batur tah nu are cau eta cau dibubuy asupkeun beta caupan kana hau tinihan beku kayu ti luhurnya dibeuleum beta nyamun aya tai si polongo di dinya begitu gesasak diguar orang calain cau tai di dahar bangku batur tai eta gara-gara si polongo eta nu kumaha nu bodoh bisa jadi guru teu masalah kajian bodoh bisa jadi guru tapi guru bantu
gede. Tapi nu polongo mau bisa jadi guru. Karena sebabna nu bodoh maka jen bodoh tetap engke ka anakna. Ceng, enggak sempet bapak baik. Tan bodoh tan. Semet bapak baik, teu nyaho kana puak hejo bapak mah. Teu nyaho kana nanaon. Aceng mah ulah kitu, Ceng. Ngesebut bapak baik teu ngarti kana nanaon, aceng mah ngaji sakola mah santren. Bapak mah teu ngarti nanaon. Dijurungkeun anak anu ngarti. Pan eta ngaranna guru bantu. Anak balik Ceng ulah kebal-kebal Ceng balikna. Gara ngaji deui. Eta ngabantu. Sabab kiai sakumaha gagah ngajina, aya teh dibantu kuno jadi indung bapana mah walina atur itu tak. Anak di kepar baik, tapi ku si polongo. Moal anu polongo jadi guru, jor teh ngaji deuk teh sabodo amat aya. Tanu polongo ngaran. Mantap. Ulah polongo hirup maka. Bodoh teh masalah. Nu penting urang daek belajar. Ya urang teh guru, nah dengan gunung bapak bakal dicontoh kuno jadi anak, usahakan rumah tangga orang teh sing endah lah. Iya guru na sing endah. Tak orang doakan ya rumah tangga na bapak RT Abidin. Mudah-mudahan sing adem ayam, rezekina sing lancar siang jeung malam. Pamajikan anak mudah-mudahan ulah sok koret karena kue apem. Nalika salaki hayang mun bisa mah kesehkeun supaya salaki marem. Lamun salaki geus marem ke moal macem-macem. Benar teh, Mak? Berikan dia pelayanan 24 jam online. Lamun salaki hayang teu itu. Tolong baca deka. Bisi aya salakina urang di sok salingkuh hiji gitu tah. Berikan pelayanan 24 jam non-stop. Artinya naon ketika butuh irah ge siap dasarna ge eta mah 24 jam turun kikituan tuh gawe naon dari aman ya meureun mikir teh itu 24 geus diberikan pelayanan 24 jam masih kena salingkuh eta salaki ada obat yang paling mujarab hayangnya teh Bo engke tipeting salaki teteh kerhes dengekeun dia nyiaran mangsi paranti pemilu kita nih pemilu ya kayak mangsina lamun urang geus nyolok pan jempol urang sok dicolokkeun ka dieu nya tanda mun urang geus nyolok begitu lempang ke TPS lain mau diterima sebab Anda sudah mencoblos salaki urang lamun tukang salaki penting bukakeun sampingna laju eta mangsi pemilu coletkeun kana barangna Oke, begitu manehna nyolok anu sejen boleh diterima Anda sudah mencoblos. Jor teh nya kieu mangaji si Ari ada dari ya. Ya mun serius teh nges. Laju panu diomongkeun kiai. Pangpolongoan eta jamaah ibu-ibu. Ngaji jamiahan di lemurna. Beres pangajian ngomongkeun kiai. Aing macana kabelejog ngaji. Ngaji kabelejog kunaon kitu sugane malen kiai eta cenah giliranana ngomong ka eta sok tunduk aing macam coba pakai logika nyambung teh nyalahkeun kiai ku maneh nu tunduh kiai nu disalahkeun nyambung teh teu mikir ku maneh nu tunduh kiai magahan disalahkeun atuh teu nyambung sarboah muntamah kumaneh mah tetunduh teu hees serius kusuk ngadengekeun kiai didedenge ku urang teu ngomong-ngomong rengkeret tah salahkeun kiai ieu masalah kiai mangablak-blak kumaneh hees nu disalahkeun kiai teu nyambung tolong ampun deh ya nah, mantap ya ulah sok paret ka ibu-ibunya. Jadi enahkeun tah guruna enahkeun. Rumah tanggana heula enahkeun dia. Pamajikan sing syukur ka salaki sing syukur kanu jadi jawab teu syukur ka papada mau ditukeun bersyukur ka Allah. Man lam yaskur lillah. Teu bisa syukur ka papada mau diterima syukur ka Allah. Anak teu syukur kanu jadi mendong bapak mau diterima ibadah ka Allah.
Murid tersyukur kan jadi guru. Kawalak. Mual mangpaat ilmu na. Salah kita syukur pamajikan. Mual berkah. Pamajikan gitu kene. Dengekeun. Kaum awewe. Eta kutang pan menang meulikeun duit salaki, bener tak? Cangcut menang duitkeun duit salaki. Nalika salaki butuh kana eusina ulah sudah dikoret-koret. Kutangna menang meulikeun salaki, cangcutna menang meulikeun salaki, kajian online teh tetep duit na nu dibayarkeun pake COD duit salaki. Assalamualaikum cik kurir teh, waalaikumsalam. Naon ya paket naon paket kutang. Begitu dibuka di ajaran gede sabelah. Ganti bulan genan tadi. Jauh teuing meulina di Surabaya. Mantap nyambung ka ibu-ibuna. Surabaya, Susurayun, loba gaya. Aralean ini make celana legging deui. Bari burina aya gambar Hello Kitty hangat dupak deui. Ketika salaki butuh karena eusina ulah si dikoret-koret. Iya masalah yang kudu mayar. Tual toel tipe ting cicing dong diboga duit bae. Oh, cik salakina alamatan layar tancap dia. Aya muka lamun dibayar tukar kis. Ka angkot oge naik heula karak mayar. Geus naik ke turun mayarnya. Bener, Yuni angkot tak ulah layar tancap. Layar tancap maripo. Aya muka lawang karjis, lamun boga karjis urang. Mending Yuni angkot naik kala bae jar teuing. Kayak geus beres mayar. Oh wah kasbon. Masya Allah, iya mah salaki butuh digantikan. Giliran salaki nganjang bamarahan di layanan handeg hukumannya. Sing bener. Hari dangdan yang salaki lain yang batur. Di mesipat dikerok ganti kurang hong sehe. Ngekonangan kahujanan di tengah jalan coplok kali sana kabeh. Pagar ayo kabur ya kuntianak. Giliran nekes jeung salaki borok yang itu teh dasar sararuwe. Kelek bebo juri. Salaki tipe ting naik kayak sedap bate ucing di mana teh ucingnya nih. Sia ka kolom Jawa teh ucing, ka balik lawang eueuh teh ucing, deket tihang eueuh teh ucing barang edan gigireun pamajikan utah salakina. Pareng kelek bojuri. Oi, syukur kan jadi salaki mah ya ulah sok gararate. Lalaki deh syukur kalau jadi pamajikan. Ente jadi suami yang berwibawa dong. Tanggung jawab eta anak jeung pamajikan pagahan agama bisi belum neraka. Ulah eta boga duit kalau pakai mau beli rangdang ora doang yang disebut bapak kaya. Pamajikan mah kuling ngagebot di nu tatangga pan polongo eta. Sosoren kurang dah yang kalem. Pamajikan lain-lain dipahunggi. Nek ngaliwat ka heureupeunan namun didongko-dongko alamat dengan pabuya pun tetengnya ngalangkung wae yang kalem. Caper. Giliran keluar ngaliwatan pamajikan keur ngahunyal beunana lawang disupak bae teh suku pamajikan hiling eta cokor diarah henteu. Oi. Ente lalaki memang pemimpin tapi ente tidak boleh sombong. Lamun dina ramo ieu urang ieu antara curug jeung jempol eta lalaki curug bikang jempol. Curug meluhur, posisi salaki meluhur sababna datangna teh heula Nabi Adam. Angka hiji, karak hijina Ibu Hawa ngeun anu luhur lamun teu ditulak ieu engke loy-loyan. Bener tak? Heeh, matak bikang mah jempol kajian gede ieu, bedas dinu ieu. Tapi posisina hana penti lalaki sabab tulak, moalnya tulak leuwih luhur daripada ditulak. Tanggal jauh burung 2 meter, tulak 8 meter. Pelongo. Muti kuat. Pan kumane mah pamageus salaki, sukses dan kempesnya suami tergantung nu jadi pamajikan. Mantap pamajikan mah bisa jadi kunci sukses, bisa jadi kunci kempes. Mantap cikula gedengekeun lain jorok we kula ngomong. Pi bibiteun maloba. Pi eweun ngabadeug. Tapi pi istrieun nu saeutik. Pi bibiteun mah atuh ngabadeug. Pi bibiteun.
Ngabadeg. Nyonya orang oe embe. Loba. Celok make tiung pan embe mah jeung kebanyak. Celok make calana, celok nutupan aurat, bibit teu kitu mah da kajen geus ulah aya. Pi eweun asal liangan bae. Ngabadeg nu hese ge pi istri ya. Kunaon sababna istri, tri eta 3, dina eta pamujeng eta 3 is. Hiji isinan, 2 istiqomah, 3 Islam. Islam isinan istiqomah. Tapi eweun, ieu eweun. Pi istri. Ya atuh geus sore jelema dak dari amoy ya. Jujurakan bae musok lagi tengenang urang emang ieu. Ya mah, ya salaki hargaan pamajikan harga nu eta mah teu laku bau halo bau getak. Laju punung wae. Dipenting hayang ngisi. Ngaudang geun salakina kakak antar kami cenah hayang ngisi. Cek salakina dia bae sorangan yang ngisieun anjing. Panu eta mah teu laku digagal maju bae nyenge. Pandikang mah angka 2 ye nya. Da lebih satu nu doang angka 2 naon bebek jeung soang. Tak bikang mah hiji yuni bebek 2 yuni soang. Ayo ini bebek wak, ini bebek kosta. Wajar di kamu. Wek. Mun teu ngawek. Bas. Eta bika. Geus itu naka angka 2 ya. Angka 2. Neka pangajian di jalan. Wek. Balik ke wek. Datang kai makan salaki. Wek. Bebek jangkung. Henteu ngawek-wek, mangawes-wes. Ngomongkeun salaki. Ngomongkeun datang. Bebek kosta. Henteu dong ini bebek Yuni soang. Beuheung nalojar dan beuheung batur bae. Bikang jeur teh. Kah jeur teh. Ya, lalake. Ya majikan urang ulah dulu kita. Udang lajuna mah eta si pamajikan sieun kana anjing ngaran beki barani ka anjing ge sieun. Dasar tengah peuting hayang hees lulungu dipaido ku pamajikan jawar ki barani hudang marah di dulak cangkeng ngomongna dia tadi. Ngomongna dia ulang dia. Kumaha ngaran beki barani kana anjing ge sieun. He dengekeun dia kudu jujur main ngomong cik salakina. Dia ngaran saja, Sari pan dia ngaran Sari. Hanya mah dia Sari tai dia. Undung lajuna bubuntal. Kamana dia bubuntal? Balik aing mah burung tiba lagi rumah tangga 12 tahun Sari tai. Teu laku halo kan. Ulah, kabeh eta mah setelan kitu teu pamejeng kiai kalian kiai. Teu laku bawa halo sabab dijieuna tina tulang iga bengkung. Lagi kesatik bae kita potong kan. Ulah ka apa? Eta awewe ngaranna, matak sing hade mun pamejeng meuli baju nu mahal, sing bisa politikna, bukan lajada Shopee beli-beli.com. Pamajikan kak dia kak dalam baju bagus kak cenah cik pamajikan di dalam hunya cik salakina bagus amat jadi RP 1,5 juta buruh jika lakina modal sabar pada mahal ya aing roncot ieu mah ya kita boga duit kalakuan beli mangul popongkol make doang pampir deng-deng beli baju 1,5 deh rajana neuleun sareng pang sama bagusnya itu nu di juru teh nu polos putih neh di mana itu RP 50.000 Neng meresep nu ya, engke, hari neng make baju gua bagus, nek midangan sah coba. Atuh nek midangan AA. Ai AA resep kenapa itu? Jangan midangan ku baju nu ku A resep. Oh nya. Eta bae nu eta anu putih 50.000. Pan aman wes bablas angin. Coba lamun digetak ku urang anggo tujuh. He banget dia teu nguju kaririga dia. Aing kuli dong ngul popong lama doang pampir. Anggo 1,5 juta teu buka rasan dia. Plong dia mau ditepundung sabulan kakak garing geraban. Akibat bisa politik mata berusaha dalam rumah tangga itu saling alam mengalam. Papa kan mau ke sawah ya? Iya. Katanya papa mau ngebedah. Iya betul. Ayo kita berangkat. Ayo jangan lupa neng ya. Mama jangan lupa bawa jawadah ya. Biar papa walaupun tiris tetap sesehah. Romantis kayak. Dan sebabnya sakinah itu diawali dengan kata-kata yang indah. Yang romantis, dak ngomong atau kudu meuli kah? Tenan ini jeung aki-aki neng-nengan, tenan asal kadang kuing coba ya. Jesit. Ieu mau ngomong ke pemajikan darapon bae. Hidung ka dia hidung.
dikawin ongko ke dia. Ih dong. Insyaallah. Hai, guru nahala benerkan guru nak rumah tanggana enak endahkeun. Engke pan boga amanah ti Allah lamun dipercaya anak ngaranna boga anak teh lain prestasi hadirin, tapi amanah anu rumah tangga 2 jelema 12 tahun, nu hiji mah boga anak 12 tunji, anu hiji mah teu boga anak hiji jajan, bukan berarti boga anak 12 gagah. Kunaon sababna? Nu teu boga anak teh unggal poe menyitak ngan teu dipercaya ku Allah. Gitu. Kunaon sababna? Ieu anak-anak jelema kah? Lain anak kotok. Anak jelema mah tanggung jawabna lain. Anak kotok mah eus kajian salakina teu tanggung jawab, kinung kotok siap bertanggung jawab. Sugan eta aya bibit kotok ngagugat ka MK. Atau ke kantor KUA, suami saya tidak bertanggung jawab, punya anak kereyak 12 dikepar saja. Moal aya tetap ngoreh sorangan bae. Salakina geus nganyang deui. Ya orang mah anak amanah. Cik Kangjeng Nabi, inna asadanas azaban yaumil kiamah man jahila ahluhu. Soalnya pangrosa-rosaan siksa bakal ditibakeun ka seorang kepala rumah tangga, seorang suami anu boga pamajikan jeung anak teu ngarti kana agama. Naudzubillahi min. Matak waktu Kangjeng Nabi Isra Mi'raj pan ditembongkeun pangeusirakannya. Barang ditembongkeun pangeusiraka lolobana awewe. Pan protes tah ka Kangjeng Nabi ibu-ibu zaman harita. Ya Rasulullah, punten Rasul, kami mah pangdaekan ibadah, maca Quran pangdaekan, sasalawatan pangbekian kami mah. Ngaji ruat driud gade ka ditu. Tingkat RT seak, tingkat desa seak, tingkat kecamatan seak, nya balik seak ke salaki. Tapi kenapa kami perlobaan pangeusirakan? Likilati ta'atihina li azwajihina wa kusrati la'atnihina li azwajihina, karena terlalu minim syukur kanu jadi salaki jeung loba nyograkeun kanu jadi salaki teu daek podar eta kieta eta nyograkeun ka mana salaki teteh ka leuweung jor teh eta meureup digolong maung tah darapon eta ngomong katuliskeun juri salaki digolong maung teh eueuh huluna gampang hulu nu handap bener kumaha teh. Jadi kuna sabab tadi teh tak aya lagu teh dina eta teh. Percuma salat kau dirikan, percuma dikir kau bacakan, mun salah kasalah kita tetap ngelunya bae. Tak ing salah teruskeun lagi. Teh nyambung aing nyaho. Ya, atuh ho. Jadi gitu. Oh, cik salaki gagah bener tidak, pikang doang nu loba kana neraka mangke heula. Deulah hadisna eta. Inna asadanas adaban yaumil qiyamah man jahila ahluh. Asad eta pan apal takdir kanya. Pangrosa-rosaan. Siksa. Eta bakal terjadi ka seorang suami nu bodoh, anak jeung pamajikan agama. Berarti nu mantak pamajikan maka deuleu sabab di luhur ka. Eta di neraka lolobana awewe sebab awewe mah di luhur ai salakina ka mana dihandap ka tinihan. Ulah gagabah anak urang parawan mawa motor embit mawa motor